em gaya teh kudu make ieu ulah make ieu. Cita-cita apa ya? Apa cita-cita? Oh, sok bro. Siap. Mangga. Sakitnya tuh di sini. Naon deui hupap hop kata tadi mane mah kos angkot. Interupsi. Oh, naon? Naon deui wae maneh? Maksud maneh naon ngabolan di ka urang? Kapan cek manehna cenah saya tahu make ieu. Tah, ku ieu. Nya urang mah kebaca genita. Malaku keur mah goreng patut. Yang saya goreng patut, cek tuh gelisna kieu, pek tanyakeun. Manya nu kieu gelis kitu? Tuh, gelis. Gelis. Nyaho, dah awewe. Sok, jeung maneh wae gelis saha? Jeung abi gelis saha? Hah, sadaya mah? Gelis sadayana. Ah, si ibu mah Terima kasih dah istri sadayana ge nya. Sok, berjalan. Kieu tah cita-cita tah ayo maneh. Di dada. oh, hai tadi nah. Tang make ieu tah, ieu. Mana dulu tah, urang Maklum sih tama. Maneh mah salah pengertian atuh, tegeun. Tegeun maklum udang si mah kan lola. Naon lola teh atuh? Loading lila. Gitu udah. Maksud urang teh make otak, ulah make bujur, ari ngagaya. Gayana kurang bejantak kieu. Tah, Di gitu. cemplon. Maneh budak saha? Emang gendong urang ira hanyanyina tuh ge mos yang ngacapruk wae. Poho mangga. Sok. Bener. Sok, mangga. Cita-cita teh cangkol. Ieu. Ieu. Hah? Ieu cita-cita. Sok, citakan. Bae urang mah citakan ge citakan lucu, mana citakan naon? Bus. Sok. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Sakitnya tuh di sini bahagia hati. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini buatan aku. Teganya hati. Dari sendara. Alus pada mah joget teh jiga gaya halilintar. Aduh, Teblan. Ari maneh ngerakeun make seni saeutik atuh joget teh. Ah, teu kira-kira. Eta cita-citakan alus ieu. Ai maneh urang awak kieu kumaha? Aing masa oyang we kitu. Awak-awak urang. Apa budang? Ieu non wahana nu di depan halilintar kitu.